Munggaran anjeun pujaan kiwari janten manten sabab anjeun memutuskeun hubungan rek dibubarkeun. Tapi jujur tina hati sim abdi can bisa nempi keputusan ti salira meukeutkeun tali kacinta. Masih aya tapak cinta nu ngagurat tina rasa, masih dina jero dada tapak cinta ti manehna. Hese pisan rek nerima datang cinta nu liada lantaran nu dipisuka nyicingana cukang rasa. Kamana asih kamari, kamana iketan janji, geuning ilang taya deui ngan kur tapak nu kaciri. Baheula taya sudana mangkukna taya jarirna dina samangsa ayeuna ngan kur ucap nu sulaya. Kamana tapak cintana, kamana tilasnya ana nu nganti taya robina nu janji tambo laksana. Ceuk beja bakal karasa mun racin pada sulaya. Geuning enya jeung buktina, geuning enya jeung nyerina. Kumaha harapan diri angin ti pasrah ka Gusti. Kadar-kadar nu tos pasti teu beunang dising ngardeup.